Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Damar Anting ayeuna bagian anuka 15. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun reung nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Damar Anting bagian anuka 15. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dong dong tes. Harita Damar Anting jeung Ni Campaka kabat lumampah tug nepi ka tepina kana wangunan batu kurut panganjerekanana Pangeran Sancang. Sanggeus nepi ka wangunan batu laju awak Nyi Ratu Larasati digolerkeun dina luhur batu nemprak. Damar Anting ayeuna kula rek neangan heula cainya jeung sakalian rek neangan piubareun pikeun Nyi Ratu. Damar Anting teu ngajawab. Manehna ukur langsung diuk laju nyarande kana dinding batu. Damar Anting, Damar Anting. Si Nini ngagerowan ari pasret direret Damar Anting geus karek nyagrek. Atuh si Nini jadi gemeseun oge ka si Damar Anting. Geus kitu mah leos we. Ni Campaka ngaleos. Para wargi sadayana sora begerna manuk dikukur kabawa ku harewosna angin anu nyeor tina pucuk awi. Sorana estu kadenge mani halimpu ngawawaas manuk beo nu dirundung rasa timburu. Da cacakan mun kongang mah manuk beo teh geus pasti oro weco
ngedalkeun pangeusi kolbun. Tapi dalah dikumaha kulantaran teu asa ari kudu ngaluluhuran komo bari campelak mah. Dina hiji peuting dina waktu purnama tinggal sapasi deui. Sakolepat kalangkang liwat ka hareupeun Nini Campaka anu keur diuk sorangan di sisi talaga pikeun ngalacai. Hush, corelat. Sakadapan Nini Campaka paksiak kaget. Jajantungna jiga rek coplok lantaran ngarasa reuas nu kacida. Komo nalika nempo tina gerakanana anu ngacorelat teh pasti saurang jawara sakti. Kusabab napakna luhur cai estu tenimbulkeun riak saeutik-eutik acan. Wusus plak plak plak. Nini Campaka gancang ngudag corelat. Harita awakna ngalayang jiga kalakai. Sedengkeun leungeun katuhuna rikat ngadorongkeun tenggelan jarak jauh. Wus barasat ceger. Sora cai anu ngacelegur akibat kahantam ku tenggelan si Nini nepi ka nimbulkeun gelombang anu muncugug ka luhur cukup gede. Seor cegur corelat. Si kalangkang anu cikeneh ngacorelat rikat nyingcat. Awakna ngabelesat kana luhureun cai anu keur muncugug aya kana 3 tumbakna. Set set. Kolepat. Si Nini Campaka gancang nyusul. Gerakanana nyeot jiga manuk kapinis suat seot lincah naker. Wudu tiu. Tapi si Nini Campaka kacida kagetna. Sabab anu diudagna gerakanana estu leuwih cepet tibatan gerakan manehna. Dina waktu ngan sakedeung dirina geus kalengitan tapak. Edan. Nah manusana naon anu boga gerakan model kitu. Buah-buah dedemit anu ngagegeh ieu talaga jiga nama. Sial, aing tinggalin tapak. Gitu ngagerendeng Nini Campaka bari nyirorot ka sisi talaga. Tapi karek oge sukuna napak pisan kana taneuh sisi talaga. Na atuh set. Sakolepat pisan hiji gerakan kacida cepetna. Ujug-ujug geus newak cangkengna. Kap hut. Ada. Atuh harita Nini Campaka salanti kaget teh. Dirina teu kaburu nyingcat, malah kayaan leuwih parah. Kusabab awakna karasa dirangkul ti tukang. Kurang ajar. Lesotkeun si ajurik. Ulah ngabongohan kieu si amun heueuh boga kawan imah. Hayu urang adu hareupan adu jajaten si ajurik. Sentak si Nini Campaka bari gugurin jalan hayang leupas. Satekah pola Nini Campaka malikeun awakna bari ngusahakeun diri ngaluarkeun tanaga lapisan. Rat set. Tapi naon nu kajadian saterusna? Sanggeus Nini Campaka malik ka tukang. Gebeg. Manehna kacida ngagebegna. Perasaanana campur aduk. Aliran getihna karasa haneut. Komo nalika nu ngarangkulna ngantelkeun curug kana bibirna. Kayaan beuki samar pola. Bari semu ngageter Nini Campaka ngagero hiji ngaran. Damar anting. Ih, dasar pamuda edan. Pagawean teh karuaskeun we batur. Si horeng pamiarsa, si kalangkang tadi teh nyatana damar anting nu ngahaja nuturkeun Nini Campaka. Kulantaran ngadon anu nuturkeun Nini Campaka anu pikeun yangan cai teh. Nempo Nini Campaka anu ngadon ngalamun sisi talaga nya disampeurkeun ku damar anting. Nih, kunaon atuh ngadon indit sesoranganan. Coba rek kumaha mun aya setan anu boga niat goreng kan ini. Tanya damar anting bari neuteup beungeut geulisna Nini Campaka anu katempona beuki endah waktu kasorot ku cahaya bulan. Ditetep kitu Nini Campaka teu bisa mengah. Da anu puguh mah
dua leungeunna muwuh beuki melit pageuh kana cangkeng Damar Anting. Sakujur badana ngageter teu puguh rasa waktu Damar Anting ngantelkeun bibirna kana pipi katuhuna. Meunang sawatara waktu kaayaan di sabudeureun talaga taya sora nu kadenge. Sedengkeun di Campaka masih kene antang dina rangkulan haneutna Damar Anting. Nu satuluyna sanggeus ngarasa dirina regreg nempon di Campaka teu alum deui. Damar Anting ngadalkeun pamaksudanana. Nini, ayeuna mah leuwih hade urang neangan piubareun. Atawa Nini dagoan we di dieu. Bari sakalian ngajagaan Nyi Ratu. Kusabab bisi aya bancam pakewuh, bisi aya mau ngamuk gajah mata anu teu disangka-sangka. Sanggeus mikir heula, akhirna ni Campaka mutuskeun rek nungguan Nyi Ratu Larasati. Kusabab dirina ngarasa hariwang ninggalkeunana. Sementara Damar Anting manehna terus indit pikeun nyiar piubareun pikeun Nyi Ratu Larasati. Peuting harita najan keur kacaangan kurang mengremengna cahaya bulan. Tapi pikeun Damar Anting teu jadi halangan dina enggoning nyiar ubar demi Sri Ratu. Lengkah sukuna kebat ka hiji tempat nu aya sakalereun leuweung sancang. Para wargi sadayana ngikrikna sora jangkrik ngahiji jeung tiupan angin anu nyisir dahan-dahan tangkal kai. Ngabalukarkeun leuweung sancang karasa hirup ku sora alam anu pinuh ku rasa misteri. Damar Anting leumpang ngalengkah ati-ati. Dampal sukuna nembus leutak baseuh anu nyerep kana taneuh leuweung. Kalangkangna sakapeung ka tembong ku ngagurilapna sinar bulan anu mimiti mancaran. Teu lila srob Damar Anting nepi ka hiji pancuran. Caina ngagenyas herang ngagolontor gugurilapan siga perak. Di sisi eta pancuran aya tangkal di sisi pancuran katempo aya tangkal harendong gede akarna ngagulung siga buuk panjang. Atuh Damar Anting ngagolerkeun kantong bodas anu digembolna. Tuluy ngaluarkeun wadah cai tina awi bari ngagarendeng. Ieu pasti anu disebut saripati leuweung sancang. Cainangan ukur bisa diala nalika bulan purnama. Nu saterusna Damar Anting nandekeun lodong awina. Tapi acan oge caina pinu sakolepat kalangkang nyurubuk dina jero kandalna halimun. Wuduk hiu blas. Set. Damar Anting rikat nyingcat demi nyingkahan panarajang dadakan. Plos. Si kalangkang hideung nyamos seranganana labas ngalabrak rungkun harendong. Brak borobot. Tapi najan kitu pikeun Damar Anting cukup ripuh oge. Alatan cai meunang ngawadahanana jadi mawur. Bet-bet siut set. Ku gerakan lincahna samemeh cai saripati sancang bener-bener nyebor taneuh. Damar Anting gentak nyapukeun leungeun kencana saarah jeung cai anu mawur. Sat-sat. Sapada harita arah cai jadi nurut nuturkeun dampaleungeun Damar Anting anu nungtun balik deui kana wadahna. Barang nenjok kajadian kitu mata si kalangkang hideung mani molotot sumuhurung bari nyentak tarik naker. Kisanak sasi lain nu sabenerna make kumaha wani nyokot cai karamat di tempat. Cai ka rahmat ulah ngawadul lain Kisanak. Asa piraku ieu cai pancuran anu bogana karahmat. Damar Anting semu ngajenghok waktu ngadenge omongan kitu ti makhluk jangkung gede anu dihareupeunana.
ulah cucu ngasia bisi dibebeken tah sungut ilaing anu lancang teh kasep-kasep bonge deui lain cai karahmat tapi karamat ye bisi hayang nyaho aing geus ratusan tahun nungguan ieu pancuran salila ieu can aya seorang oge manusia anu nyahoeun ka tempat ieu kajaba ilaing sorangan nyaho ti mana ilaing ka ieu tempat. Oh cai karamat ngomong atuh nu kabentes kula menang pituduh ti guru kula Ki Datuk Matahejo aing teu paduli sanajan ilaing menang pituduh ti si dewa nu penting ayeuna geura balikeun deui eta cai deuleu baekeun deui pentas eta makhluk mani morongos samemeh kula mahekeun ieu cai tapi kula hayang nyaho heula sahari kisanak ngaran aing Ki Damung Wilantara anu ditugaskeun ku Raden Sancang pikeun ngajaga ieu pancuran sia. Raden Sancang atawa Pangeran Sancang cik anu bener atuh ngomong teh ari kisanak nu sabenerna makhluk naon jin atawa siluman atau manusia. Nah aya deui kitu ngaran salian ti Raden Sancang dasa kanyaho aing mah eueuh atuh menggeus bari nage ulah loba teuing bacot ayeuna mah mending geura baekeun deui eta cai deuleu sentak Ki Damung Wilantara bari semu heran aratan Damar Anting nyebut hiji ngaran Pangeran Sancang. Wayahna Ki kula moal bisa nadunan ka hayang Ki Damung kusabab di dadanget ieu kula keur ngabutuhkeun pisan ieu cai Ki. Dasar manusia kurang ajar jikana ilaing mentak kojor meureun rasakeun sia ya ceuk Ki Damung Wilantara ngakerem ambek di barung ku gentak naraja corelat jeleng Ki Damung ngacorelat make jurus jin ngepret bumi wuet dua dampaleungeunna ngadadak robah lir beusi atah beuleum ngakedur nyebarkeun hawa panas nu kacida nyongkapna siot hut lap Damar Anting rikat ngakiwar ka sisi kenca bari ngelok tapi anehna serangan Ki Damung ujug-ujug nyampak mapag gerakanana wut kilak plos nu kadua kalina serangan Ki Damung gagal sebab Damar Anting rikat ngelok tapi najan kitu hawa panasna tetep ngarembet karena baju Damar Anting nepi ka langsung tutung. Ya. Setengah ngagorowok Ki Damung Wilantara ngayakeun deui serangan susulan. Wudu diuk seleber. Jurus jin ngepret bumi teu bisa dianggap enteng. Sebab Damar Anting ngarasa aya hiji kakuatan tanaga nu kalintang rohakana. Set hiuk jabrot gurubug. Damar Anting ngagurubug sebab sakujur awakna jadi pakseak panas waktu nakis serangan Ki Damung. Untungna teu nepi karenghek tutung lantaran Damar Anting gentak ngawatek ajian Dewa Bayu pikeun niiskeun pangaruh ajian lawan. Kayaan eta tangtuna pikeun Ki Damung Wilantara jadi ngarasa heran dumeh musuhna teu kerel-kerel waktu seranganna bentrok. Sabab tong boro-boro nepi ka bentrok dalah ku hebosna oge pikeun manusia biasa mah pasti awakna bakal tutung geheng. Edan oge pangartina ieu manusia tapi aing hayang nyaho rek nepi ka mana cenah kakuatanana kitu ngagarendangna Ki Damung. Nu satuluina Ki Damung ngaluarkeun jurus-jurus tingkat luhurna seranganana leuwih rekep jeung kuat sementara tanaga jerona ningkat 2 kali lipat sedangkeun Damar Anting najan digempur ti unggal madhab manehna tetap tenang dina enggoning nyingkahan tiap panarajang lawan kalincahan gerakanana estu enteng naker babalicetan ngalayang
jeung jujuralitan di luhureun musuh. Malah dina hiji kasempetan Damar Anting mampu ngabalikeun kayaan waktu serangan balasana tanpa bisa disingkahan ngahanca pisan kana waruga Ki Damung. Tiuk jebrot celeng aduh. Sapada harita Ki Damung langsung mecleng aya kana tilu tumbakna, awakna ngarihruh dina luhur taneuh. Sok gerah hudang deui Ki, ulah ngadon sare dina taneuh kitu. Ongkoh kula rusuh ye teh rek mikeun ieu cai pikeun ubar Nyi Ratu. Najan kapegung ku amarah, tapi nalika Damar Anting nyebutkeun yen cai Saripati sancak pikeun dipake ubar Nyi Ratu, Ki Damung Wilantara jadi kerung jeung panasaran. Hei pamuda, gancang bejaan dewek, keur saha nu sabenerna eta cai teh deuleu? Ieu cai teh pikeun ubar Nyi Ratu Laut Kidul Ki, kulantaran manehna keur gering alatan tarung jeung Pangeran Sancang. Hah? Ratu Laut Kidul, Pangeran Sancang. Hei pamuda, lamun heueuh eta cai pikeun ubar Nyi Ratu, hayu ayeuna keneh bawa kula ka hareupeun Nyi Ratu. Gancang kusabab waktuna bisi samporet manten sia. Ceuk Ki Damung rada karobah sikapna sanggeus ngadenge katerangan ti Damar Anting. Nu saterus nama kalawan bari jeung teu loba tatanya deui antara Ki Damung Wilantara jeung Damar Anting. Duanana tuluy arindit ka patempatan Nyi Ratu Larasati anu keur ditungguan ku Nyi Campaka. Saha atuh nu sabenerna Ki Damung Wilantara anu sikapna ujug-ujug robah nalika nyahueun yen cai Saripati pancuran sancang teh pikeun ubar Nyi Ratu? Mangga ayeuna urang Bandungan we cariosna dugi karengse. Teu kungsi lila harita dua urang jawara beda umur teh kiwari geus nepi ka hiji wangunan anu sabagian dingding batuna geus rubuh akibat karempak ku banjir bandang. Didinya kasampak teh Nini Campaka keur diuk sagigireun Nyi Ratu anu ngalempreh lemah dina luhur bale-bale. Sakadapan Ki Damung Wilantara neuteup beungeut pias Nyi Ratu jiga keur ngayakinkeun hatena yen manusia nu aya hareupeunana bener-bener Nyi Larasati. Nyai, nah leres salira teh putuna Ki Mandrajaya? Tanya Ki Damung semu ngageter waktu nyebutkeun ngaran Ki Mandrajaya. Sementara pikeun Nyi Ratu nalika ngadenge pertanyaan kitu mata layuna malik neutup ka Ki Damung. Sakilas ingetanana narawang kana kanu jadi akina anu tetela geuning sarimbag pisan jeung lalaki kolot anu keur tumanya kiwari. Saterusna Nyi Ratu malik tumanya. Ari salira aki saha? Nah geuning uninga kapun aki. Leres pisan abdi teh Larasati incuna Ki Mandrajaya. Allah nu agung, nuhun Gusti. Kula geus ditepungkeun jeung incuna Ki Mandrajaya. Nyai ieu ngaran aki teh Ki Damung Wilantara nu ngageugeuh di ieu leuweung sancang. Malah bisa disebutkeun guruna aki hidup. Aki teh waktu manehna masih kene lalagasan. Waktu 7 tahun katuka aki hidup teh datang kana ilapat aki. Mere beja yen dirina geus ditelasan jiwana ku si Wiratma. Salian teh eta Ki Mandrajaya ngamanatkeun ngeunaan incuna nu diangkat ratu ku Nyai Sarabanca. Yen dina hiji mangsa cenah bakal datang kaya tempat pikeun nyiar piubareun.
tah dumasarkan hal eta aki nyaho ngeunaan kayan hidup Nyi Ratu. Harita ujug-ujug bibir ipis Nyi Ratu Larasati ngalukiskeun rasa gumbira nalika Ki Damung mereka terangan model kitu. Saulas imutna ngagambarkeun harapan, sedangkan ari kongkolak mata nama ngagarendang ku Cimata sabab ingat kanu jadi aki jeung kulawargana anu ditumpur ludeskeun ku si Ken Wiratma. Kadenge harita Nyi Ratu cumarios, hatur nuhun Ki, abdi ngaraos pingah ngadanguna leres pisan dina wangkid ayeuna abdi kalintang meryogikeun landong supados panyawat abdi tiasa enggal pulih deui. Kalaresan Kakang Damar Anting kersaeun rideueun galih diperdih tanagi ku abdi dina enggoning milari eta pilandongeun. Sarua aki oge ngarasa bunga Nyai. Kusabab ayeuna geus bisa ngadenge sora soang sekaligus ditepungkeun jeung hidup. Hambura jang, hambura aki tadinya geus ngahalangan kana maksud hidup. Damun teu disebutkeun mah meureun, ayeuna oge urang teh masih paseak kene tarung patutunggalan. Sok atuh grabikeun eta cai teh supaya tereh karasa mangpaatna ku Nyi Ratu. Ceuk Ki Damung bari ngareret ka Damar Anting. Nu saterusna Damar Anting diuk belah kenca sagigireun Nyi Ratu. Sedangkeun ini Campaka diuk katuhunana sarua diuk bari dagdigdug jajantungna kusabab bakal nyaksian Damar Anting mere nginum ka Nyi Ratu. Selang sawatara waktu sanggeus Nyi Ratu ngaleguk nginum cai ubar. Ki Damung terus mariksa kayan Nyi Ratu mani taliti pisan. Sanggeus rengse mariksana tuluy cumarita. Mudah-mudahan kuayana sareat ieu cai karamat Nyai bisa tereh jag-jag deui. Sok sanajan ari kasaktianna mah moal bisa tereh pulih sagemblengna. Mohon Aki, hatur nuhun. Kumargi sakieu oge saheulaanan mah abdi ngaraos tanaga tos pulih deui Ki. Walon Nyi Ratu anu paromanana mimiti cahayaan deui. Kang, hatur nuhun. Mugia kasayan Akang kenging walesan anu langkung sae. Teu hilap kanggone Campaka. Abdi oge ngahaturkeun nuhun wireh tos kersa sareng setia nyarangan abdi. Sambung Nyi Ratu bari rutret ka 3 urang nu aya di tempat eta. Gancangna carita 2 poe ti harita sanggeus kayaan Nyi Ratu pulih kawas sabihari. Damar Anting sapara kanca mariang ninggalkeun leuweung sancang demi ngajugjug ka Gunung Padang. Sedangkan Ki Damung Wilantara manehna mah balik heula ka patempatanana kusabab rek nyusun kakuatan bisi dina engke akhirna dibutuhkeun bala bantuan pikeun ngabantu Damar Anting numpes Pangeran Sanjang. Tapi nalika Ki Damung nepi ka padumukanana atuh ari ujug-ujug olo waktos kabujeng seep wadia balat dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.